Dukhulil jannah asup atau mana ka surga ke sesuai nama Production and Entertainment. ila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun cak utusan teh aduh hayang teuing kaum nyahoeun kana kaindahan kula ditawaran surga berjuang negakeun agama Allah dibunuh nyeri kadeleuna ku mata ieu padahal mah mata hate mah indah berjuang kadeleuna nyeri sote tapa pantina pamere atut tenan ya tapi geninganan horenganan kaditu nama indah kuarina tapa tina kagungan tapa tina dunia tapa begitu maot cak Gusti Allah udkhulil jannah caknya naqala ya laita qaumi ya'lamun ya laita qaumi aduh harapan kaula hayang teuing kaum kaula ya'lamun nyahoeun bahwa baheula tapa teh horenganan indah sorga bahwa baheula teh dinyeri ku jelema horenganan indah sorga hayang teuing masyarakat nyahoeun bahwa ulah ditawaran sorga ku gara-gara di duniana teu ilu campur jeung nu kari eta dikudiasin geus dibaca pan ku urang malam Jumat dibaca malam pakai istighosah diatut tapi pan teu dihartikeun qala ya jadi berarti eta yasin teh yasin neungeul ka jelema nu sok istighosah diatut eta kos kitu teh atuh pan hartina kos kitu inni idzal lafi dhalalim mubin inni mentak sieun ahli Allah mati teh istighosah imbung dibere duit ieu mah timbung jeung leutik duitna Kiai Haji Hamid Jisoka ge lamun dibere mobil mah daekeun ngan lantaran nu mere atuh henteu anu daek katipu ku Yasin katipu ku Yasin ji eta Yasin teh engke bakalna neunggeulan ka eta kiai goblok sia aing dibaca ku sia tapi kunaon situ sia katipu sia teu kaharti ku nya inni dzalla fi dhalalim mubin kakarak ayat doang kakarak ayat pun dibaca Yasin maka ditu lantaran qalbul Quran Yasin hatina Al-Quran adalah surat Yasin ujian anak mun kurang dibacakeun Yasin awewe embungeun ka urang bacakeun Yasin ujian anak mun teu mamawas ye mangku bae gitu Yasin wo moal habib kawin jeung ngora Yasin aduh ngaji hakikat jadi kos gitu saya cerita Allah mah teu boga tempat Allah teu bisa ditanyakeun tapi ku ahli nama Allah aya di dieu ketika dalelau tu Allah nele gunung tu Allah eta mah berarti boga tempat ya masih bae aing maing moal kaharti ku sia